sepanjang dongeng na kamari ieu mah ditafsiran ku hadis Kangjeng Nabi lantaran Quran mah lain yang dibongkar ku pikiran urang jadi kudu dibongkarna ku ucapan Kangjengna ku hadis geus hadis teh mufassirun lil Quran hadis Kangjeng Nabi ge lain hakaneun urang ulah cara Muhammadiyah mah langsung bae neureuy hadis Kangjeng Nabi. Oh, jelema beuki jengkol keneh. Beuki hulu asin keneh, masih keneh beuki main catur keneh. Deuk nyaritakeun ucapan Kangjeng Nabi, nu Kangjeng Nabi mah kapan terbuat tina nur. Nu ucapanana lain tina hawa nafsu layan tiku. Anil hawa in huwa illa wahyu hate sambarang kudu ditafsiranna ku saha ku ahlina deui atuh mujtahid di zaman Kangjeng mah sahabat atuh memang di masana kaharti mangga teu kaharti naroskeun ka Kangjeng ucapan Kangjeng teh ngajelaskeun Al-Qur'an beres sahabat teu araya ku tabiin di zaman tabiin mah masih haneut keneh ka Kangjeng Nabi tapi tahun 2011 ayo dekat saha mengadu coba urang kuari dekat saha bebeja kuari untuk kebenaran Al-Quran sulit tafsiran ku ucapan Kangjeng Nabi untuk menyatakan kebenaran Kangjeng Nabi maknana hese lantaran atuh urang bahasa Arab kita bisa boro-boro bahasa Arab bahasa Jawa bae Jawa Pekalongan Jawa Solo sakitu hese paling urang bisa Jawana Jawa mau Arab endi sirah ge wede mengkonon Jawa kos kituan tamatu eta mah ngobrol bae sakumaha keur perang ngobrol kos gelut atuh kumaha gelut teh budak eta Jawa mandak ngala awe geulis jasa ya we ditanya neng di mana cicing bae neng di mana cicing bae neng saking pundi neng oh mau geus leutik hate aing mah geus mau berada deres kana iku kronjo WG itu mah terparah sedunia ge Jawane ora diterima iku mah boro-boro bahasa Arab bahasa Jawa ge urang ti dieu ka mau lain deui urang ka kresek ka kronjo Jawa geus lain deui urang ka Serang atuh geus lain deui ora pada iku Jawa ge wih Masya Allah puyeng kita mah ge rajeg tapang parah nama rajeg tama Jawa lain Sunda lain ya tama tapi urang ngadenge ka Solo kali itu ya Karim Yogyakarta urang ngadenge urang Jogja bari ngoser bari sumuhun dau adat kekeratonana dipake kabita urang bahasa Jawa ge bae geus nunjukna ge geus ieu kieu aduh wah jasa ieu tah jadi urang deuleu urang Jawa itu jeung Jawa kresek wede bedaane akeh temen iku mah ya Allah urang Sunda we Sunda urang ka Bandung ka Bandung terus ka Garut beda Bandung jeung Garut Sundana beda seeutik gayana teteh nya lugotna nu beda bahasana mah kitu-kitu kene Garut Bandung Tasik beda Ciamis beda seeutik mun kurang ditelek-telek tapi nu beda jasa mah Cianjur beda jasa ieu mah keur geng-genganana bae geus beda lamun di Bandung naon si anjing tapi lamun Sukabumi naon si bagor cenah mah tah tapi lamun Karawang lain deui cenah mah anjing lain bagor lain anjis beda bae anjir eta keur geng-genganana tuh jadi kudu nyaho ka bahasa gengna segala Bogor lain deui tapi Sunda mah kajen ka mana-mana ge nu paling ngeunaheun di dengena mah tetep bae Sunda Rawa Kidang sama eueuh nu teu ngejat kabeh ge
Gua bae jelema mun ngadenge Sunda eta atuh geus ngejat bae kajen gua mah. Kerees ge udang bae pokona mah. Saudara. Masyaallah. Tapi ada emang geus kitu bahasana tuh antepkeun bae. Masyaallah. Dia jeung saka di EWC di bawah teu. Hei, cek urang teh ieu. Ngobrol tapi orang itu mah pan biasa bae. Eta teh ditanya ku kolotna. EWC di bawah teu ka dieu. Wih, di pohara cek urang teh. Atuh di ditu teu aneh, urang nu aneh ge. Masya Allah. Ilu dibuat di ewe lurah teu jero-jero acang. Weh, urang jadi kieu bahasa. Nah, urang keur carita. Jadi di Tangerang mah nu poharana jasa saya. Jawa napang poharana, Tangerang, Sunda napang poharana. Malaya lah di dunia kos gitu moal teh. Moal teh. Melayuna tuh kitu sarua bae. Urang ada yang Melayu bolak. Weh, gua malu cari igok di sini. Mana ayam Melayu make igok? Malaya. Atuh geus kitu bae tau. Waduh, Melayu geus parah jasa teh mah geus. Tah eta aya di Tangerang kabeh eta. Ya Allah, tah dek tafsiran Al-Qur'an kudu paham heula hadis Kangjeng Nabi. Dek tafsiran Kangjeng Nabi kudu paham heula bahasa-bahasa mujtahid. Lantaran naon pan bahasa Kangjeng Nabi mah jawamiul kalim. Iraha Kangjeng Nabi nyarita rawi ieu mah kieu, rawi ieu mah rieu, rawi ieu mah kieu, bari motif hukum anu sarua. Tapi beda-beda lantaran Kangjeng Nabi neuleuh saha nu diajak bicarana. Nu diajak bicara ieu mah kieu, nu diajak bicara ieu mah kieu, bicara ieu mah kieu. Aya jelema laporan ka Kangjeng Nabi. Begitu laporan ka Kangjeng Nabi soal berjamaah, kumaha laporanna ya Rasulullah? Aya jelema embung berjamaah jeung Muad bin Jabal. Aya kitu kunaon? Beuh nya nambah babacaanna panjang jasa terutama salat subuh. Kangjeng Nabi dinya langsung ngereket. Eta mah munda faring. Jelema Muad bin Jabal kudu dibawa ka dieu deui, dek disidang. Lain hayu kena berjamaah jelema. Endahan teu berjamaah kudu nyaho salat mah. Ulah panjang-panjang lamun berjamaah jeung nu asing lantaran di tukang ngentepan aya aki-aki, aya al-kabir, aya ad-dhaif, aya al-hajah. Jelema teh aya nu kolot, jelema teh kapan di tukang ngentea aya kitu nu boga kabutuh. Wah, ieu berjamaah salah ieu Muad bin Jabal. Panggil ku Kangjeng Nabi. Mun berjamaah deuleuan heula cek Kangjeng Nabi. Deuleuan aya tamu teu eueuh. Lamun kira-kira aya tamu ngora apa kolot. Ternyata ieu mah kolot teu beukieun kana salat. Cepatkan. Ya ternyata ya tamu asing can pati beukieun kana salat mah cepetkeun salatna. Namun kitu mah tamuna bangsa geus beukieun kana salat silakeun ka salat. Tah Kangjeng Nabi satu saat pernah ngomong salat sing cepet ka Muad bin Jabal berjamaah. Tapi ka Abi Musa Kangjeng Nabi nyarios lamun urang berjamaah sing taliti tarapti tartil rada lilakeun salatna lantaran Abi Musa mah ieu nu berjamaahna jelema-jelema ahli-ahli Allah kabeh tuh kurang dipadukeun nu ieu mah ka ieu mah titah lalaunan salat ka ieu mah titah cepet atuh saha musuhna harita mana situasi jeung kondisina di deuleu ku Kangjeng Nabi mentak urang ge jadi imam teh deuleu heula wow kan di deuleu ieu mangsa jemping kabeh taraweh budak ngan 7 menit 20 rakaat eta si kumaha ngalempangkeunana beres batur kakana ka masjidnya geus ngaroko mah taraweh geus saya geus beres insyaallah ya Karim. Anu mentak dulu heula urang ge tuh mentak Abuya Cidahu baheula tarawehna hayang sajud sekali taraweh supaya saquran tamat teu bareng jeung santri-santri acan santri-santri bae kami keluarga bae naon sebab babacaanana dek tartil dek lalaunan kunaon misa atuh bareng bae moal kuateun tuh misa ta eta lah nyaho situasi berarti ulah santri ge santri bae masyarakat kami mah jeung keluarga bae lantaran tarawehna deuk make Quran saquran pan taraweh seperti di Bandung baheula
Kurkura zaman di Bandung ngaji teh sakuran taraweh teh dipilih santri anu kira-kira embung babaca panjang teh ka masjid anu sakuran bismillahirrahmanirrahim kebenaran giliran tilu nu dua matalar Quran nu hiji teh jadi make Quran dihareup kitu tah aya parantina majeuna menang 8 rakaat pareum listrik dah pareum dioper kunyana Allahukumut takatsur hatta zurtum geus kumaha jate talar bogan sa milih tilu supirna nu dua talar Quran nu hiji adina kiai nu hiji matu santri talar nu hiji henteu pasti cak masyarakat nu henteuna kiai meureun ulah loba omong sia masyaallah ta eta jadi itu bisa ucapan mujtahid ge moal bisa dibahas ku urang cok bahasa Imam Syafi'i dina al-um nu sakitu hesena bahasa-bahasa kitu Imam Malik bahasa-bahasa mujtahid al-madzhabul arba'ah sejasa berarti kan kudu aya ashabna anu ngureikeun ucapan mujtahid mutlak anu ngucapan mujtahid ashabna engke eta ashab ge hese keneh diuraykeun deui ku mujtahid fatwa nah urang mah kuari hasil Imam Romli hasil Imam Ibnu Hajar dibelah dieuna deui terus diuraykeun deui ku Syekh Nawawi Banten akur bahasana jeung urang mantak maca we kita beriad ngeunaheun urang naon sababna eta diterjemahkeunana ku Syekh Nawawi akur jeung kahayang urang riad ge sakitu hesena dibacaana ku nu teu mondok mah kuari deuk langsung hadis Kangjeng Nabi soekeun sia ku aing hese mah kumaha gitu ucapan Kangjeng Nabi teh mentek innamal a'malu binniyat ucapan hiji Kangjeng Nabi cek Imam Syafi'i innamal a'malu innamal sihatul a'mal binniyat innamal sihatul amal pasti sahna beramal kudu make niat di mana teu make niat teu sah tapi Imam Maliki mah kumaha tafsiranna lain innama syiatul amal atuh innama kamalul amal binniat sampurnana amal kudu make niat teu niat ge jadi ngan teu sampurna coba eta tinggal urang ka dieuna pagedruk geus ya usoli bidah cek Amin Rais bidah sia cek urang teh teu sampurna sia ayo angadu terus teu sampurna jeung naon kitu ngaran teu repeh datang ka kuari Muhammadiyah anaon eta lantaran teu paham ucapan Kangjeng Nabi tapi lamun paham mah sia kunaon atuh teu make niat aing mah berpahamna mazhab Maliki aing mah jeung Hanafi oh mangga aing mah Syafi'i atuh Syafi'i mana sia urang pondok dah eta coba ayo la sholata li jaril masjid illa fil masjid cak Kangjeng Nabi la sholata fi jaril masjid illa fil majlis daya salat pikeun anu deket ka masjid datang ka masjid kecuali kudu di masjid di tafsiran la sholata ay la sholata sahihatun di tafsiran deui ku ulama la sholata ay la sholata kamilatun di tafsiran datang ka ayat 7 tafsir bahasa Kangjeng Nabi na eta keneh la sholata li jaril masjid illa fil majlis teu sah salatna bagi nu tatangga jeung masjid mun salatna teu di masjid lamun make la sholata sholihatun nu deukeut ka masjid teu salatna teu sah kabeh tafsiran deui la sholata kamilatun teu sampurna salatna bagi jelema nu deukeut ka masjid mun salatna teu di masjid sah mah sah ngan teu sampurna terus si tafsiran diperpanjang mujtahid bagianana tinggal urang deuk miluna ka mana eta ucapan Kangjeng Nabi nu sakitu hesana tah ucapan ai urang mah deuk milu ka mana kanu teu salat bae masalah geus cek nu teu salat teu ribut bae segala sah segala teu sama ning aing cek jeuna teh geus ulah dimasalahkeun ulah salat sia blon teh eta ucapan Kangjeng Nabi sok tafsiran-tafsiranana saha nu mampu nafsiran gitu dia lain sa tafsir-tafsirna nyana ge ditanyakeun eta nu mantak inna masihatul amal naon ta Imam Syafi'i teh takdirna kitu ngadalil ngadalil berbagai dalil dan argumentasi memperkuat bahwa innamal amal teh maka syiatul amal usul fikih teh bagianana ieu nu mantak innamal amal lima syiatul kamalul amal naon ngadalil dengan berbagai temuan-temuan hadis Kangjeng Nabi dan lain sebagainya dijieunlah kaidah Masya Allah
kuari ucapan Kangjeng Nabi diomongkeun ku jelema nu tilok bake kopiah asana ceulina digerak kaji ku aing ieu keur carita ulah sambarangan Quran jelaskeun ku hadis Kangjeng Nabi jelaskeun ku ucapan mujtahid jelaskeun ku kiai geus atuh kitabna masyarakat mah kiai sakitu bae geus hese-hese tuh kitab urang keur leumpang tuh berarti kiai teh kitabna masyarakat aju kuari kiaina dibere sekupi ya kitab kudu dibelem ya kitab ya teu beres ya sekupi ya ya Allah mandak ku Allah teu disinaran kitab acak-acakan geus teu kabaca ieu ku masyarakat kitab acak-acakan bahasana ieu kitab ieu cek masyarakat aing embung maca kitab eta urang teu kabaca urang teh loba sekupian aya golkaran di jerona teu kabaca ku masyarakat eta dijabarkeun teh kos kitu teh nurani ruhani teu bisa dibobohong teu bisa dibobodoh kunaon tuh sia teh embung ka itu teu kabaca ku aing mun dijabarkeun kan kos itu tapi urang ngan gideg da embung jangan naon teu kahartieun tah kitabna tah kiai-kiai teh teu kahartieun kitabna lantaran kitab teh kudu nu jelas panu macana caang matana sinarna aya jang nyaanganana lapadna gelede akur kalimahna dibacana nikmat kok nyambung nu maca jeung nu dibaca begitu nu dibacana ieu nu dibaca Quran geus karari amat ieu kunaon ieu asana salah ieu kunaon kahujanan ieu Quran karendem asana ngahiji ieu kalimah-kalimahna ieu ngahiji heuh ngageblek ieu aya naonan tuh aya sekupi jeung sering ka pendopo meureun ieu Quran ieu kajen ku kumaha ge dibere ku atut sakali istighosah 3 juta aja teu kabaca ieu kitab tuh eta teh kan penjabaran kula mengajabarkeun ngan teu ngomong ruhani teh kos kitu matak teu kapake ngaji di lembur di tongtrongan datang ka peupeus tongtrong henteu datang kunaon atuh teu kabacaeun ku masyarakat teu kabacaeun ngageblek sia ieu kitabna teu kabacaan coba lamun kabaca mah iya tuh moal saha anu teu nyambung nurani mah tuh nurani mah nyambung jeung nurani deui tuh mantak ge ulah samana ye ieu mah keur nyaritakeun hadis sedengkeun ngaji hadis teh lamun hayang masarkeun hadis kudu tamat 7 kali mun Bukhari kudu 7 kali tamat mun Muslim kudu 7 kali tamat naon sababna lantaran bahasa hadis mah samitu samina qara'tu qara'na akhbartu akhbarna akhbarona gitu akhbarona akhbaroni berarti kan ieu tata lepah hadis mah samitu an anu samina an anu qara'tu an anu qara'na an anu tuh akhbaroni anu akhbarona anu berarti meunang ti saha kuari urang meunang ti majalah hidayah idolo ku urang dipidatokeun tanya eta hadis meunang ti saha hidayah lumayan sakjana 1 juta-jutaeun salah jadi geus meunang ti koran segala ti majalah ai jang sakadar maca sorangan mah atuh itu salah mah masalah tapi ketika dibikeun deui teu meunang hadis mah kudu nyaho ti saha ieu hadis dan mata kudu ngaji ge mondok atuh sararia itu mah rondok tah gara-gara naman mendak teu nyaho tah mun hayang nyampekeun deui secara khusus ieu kudu 7 kali naon sababna hiji hadis besi aya nu kaliwat macana jeung maknana hiji hadis aya nu keur nundutan engke berarti sami nana poho sami tuna lalagaan berarti nah eta teh hiji hadis sabukhori kudu kadenge bener timimiti macana datang ka maknana naon kudu nyaksian urang di guru berarti kudu 7 kali karak silakan namun kakarak sakali doang encan bisa kieu macana an Abdillah ngariwayatkeun ingsun saking Abdillah teu meunang kitu tetep den riwayatakeun saking Abdillah tuh ngaji hadis ge aya istilah-istilah namun urang geus bisa 7 kali geus siap tempur urang teh meunang an Abdillah
ngariwayatkeun ingsun saking Abdillah berarti tidinya teh kapisah urang ti saha ngariwayatkeun ingsun teh berarti geus ti guru kaditu an Abdillah kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah dina wengi ieu urang kempal di dieu nina raraga nu teu jelas undangan pertama walimatus safar 2 poe diralat deui silaturahim 2 poe deui diralat deui kumaha ka haji bae ai sia kumaha sih ya dage geus teu kakaper puyeng meureun lagi alhamdulillah deuk nu mana bae ngaji kene geus urang kuari kumpul di dieu lepaskeun kepentingan lepaskeun muatan lepaskeun segala rupa nu pejabat baju jabatanana gantungkeun di tanggal awi ulah bawa ka dieu anu partai gantungkeun di tanggal rambutan ulah aya polisi periwit nabikeun ka monyet urang kabehan kuari ulah make baju-baju eta hiji ngaji beres ja polisi ge moal salilana jadi polisi bakal paeh geus paeh bakal ditanya abri moal salilana mamawa balok di dieu ai hayang membawa tuh di kolong balok sia bakal paeh sarua bae nu di partai nu di pemerintah kiai bakal paraeh geus paeh moal ditanyakeun naon amal perbuatan amal ai kiai ona mentang geus jelas kana batu amal-amalanana donggal poe maca Quran mun anu ngondang tapi tak bangsa sieu ya ta aya anu ngondang maca kulhu anu ngondang tilok ya Allah ku bloon teh kiainya atuh kiai bloon atuh komo sia ablaul bloon sia mah urang lepaskeun maksudna gerage yuk urang ngaji mah neangan ilmu menuju ridho Allah subhanahu wa ta'ala lamun urang nyaritakeun ngaji kula boga dongeng baheula di Turki aya hiji anak raja awewe gelis jasa berarti tah kan lamun kieu mah ya kumaha eta gelis biasa bae lamun ditanya kumaha eta gelis rada naik tapi ya mah gelis dong geus tanding tah mah geus beda tah lamun cek santri mah ku bahasa ge geus ganyahoan nanya orang ka kiai naon berarti di hatena teh sono ya bilang jadi tidak gerak carita ku santri mah geus ganyahoan sebab aya korenah jeung aya dilalah santri mah paling leuwih pinter ti bupati ya bupati mah pinter dengan sakadar korupsi santri mah jangka kuburan. Ya Allah ya Rabbi pikiran bupati mah hanya pikiran duniawi tapi santri jelemana kuari diuk di dia hatena mah dijahe lain salah aing ngomong di akhirat jadi jasadna di dia tapi hatena nu di kuburan hatena anu di sorga hatena nu keur ditimbang eta kan dimensina luar biasa santri mah ye bupati mangan saukur ruang riukup dengan sakala duniawi camat gitu kene polisi gitu kene urusan akhirat dan pikiran dunia santri masya Allah atau komo kiaina kos kiai pikiran nanggus di ditu bae nama di mana di ditu ya Allah nah balik deh awewe anak raja masya Allah masya Allah carita gelis teh kan di dieu mah di Cilejet hese neangan gelis atuh hese
lamun kamari ka Maroko pikiran kula di Maroko teh jelema wah harideung sebab Afrika pasti kajadi kumaha ge ieu beungeut seeng kabeh tapi barang datang ka ditu ya Allah gareulis sore di Maroko teh ternyata Afrika Utara mah paruti deket ke Spanyol tinggal nyebrang 20 menit naik feri datanglah ke Spanyol. Masya Allah nya jarangku paruti irung mararancung bulu mata berhenti cikula di luar dugaan je orang Maroko orangnya paruti baru legarelis begitu dek balik ke Turki Haji Pendi mah embung balik iya tak embung balik jangan main mau mal balik cenah kunaon hayang di dia bae ai kitu dek naon Mang Haji garelis jasa cek cenah aing mah betah di dia heuh atuh betah ge ke pikir heula Mang Haji bogoh ka urang di itulah kasia bogoheun teh ternyata teu bogoheun balik sia teu bogoheun sanu bogoh tuh kepotongan kieu ya Allah lah iyalah taya gelis da pohara anak raja oh lamun geus carita anak raja gelis atuh sugih aya dinyan wawasan aya dinyan harta aya dinyan geus eueuh cawade eta anak raja nu gelis teh geuring muriang Masya Allah kari mimiti medis dokter nu mana bae dipanggil kadinya tensi darah bere obat datang deui dokter di scan bere obat geus puguh di ronsen bere obat tetep teu cager Masya Allah kari akhirnya beres medis dukun didatang-datangkeun wah di Sukabumi mah geus puguh dukun teluh malulu datang-datangkeun kena teluh bari di budak coba panyakitna naon cenah teu daek dahar teu daek nginum jeung peureum bae dahar teu daek nginum teu daek peureum bae Masya Allah mun lempang kudu digendeng dukun berbagai dukun didatangkeun tetep teu cager terakhir kiai emang gitu kiai terakhir baik kiai asal ngajual tanah hese ka kiai asal hayang ka awe-awe teu daekeun ka kiai ai kitu mengajual tanah laku atuh tilok datang ka kiai tilok tolol teh jelemanya hajuk kiai marah tuh ulah emang kos gitu kiai mah zaman Kangjeng Rasul di berbagai daerah bahkan negara datang ke Kangjeng usul berbagai permasalahan Kangjeng langsung nunggu wahyu diselesaikan ku Kangjeng namun Kangjeng seperti eta dilanjut ku para khulafaur rasyidin seperti itu dilanjut ku para tabiin dilanjut ku hari ku para ulama warasatul anbiya datang ke berbagai daerah Waalaikumsalam naon nih incu leungit minta cai jakina teh incu dah umur sabaraha umur 17 lalaki teh awewe alah atuh ieu mah ku cocodot nih ka kiai datang dah aju kiai dah ku atuh biasa bae sapira mere cai ya minum beres nyusul hese-hese Waalaikumsalam cerik subuh-subuh salat mencan naon umel kotor leungit cenah di mana leungitna di imah si leungit kula hudang geus ngajemblong lawang atuh sia mah penting teu hudang emang tilok cenah urang mana sia Cilejet goblok sia tah mere cai deui atuh kos kitu bae terus geus we Waalaikumsalam naon di mana tetangga beladinya naon kudu dek hajat isuk minggu ayo naon tuh ka dia minta cai supaya ulah hujan terus gitu panda ayo minta cai kasih eta tah bere cai hujan ngegebrek bae eueuh teu eureun
anu biasana hujan tas lohor ieu ti isuk. Masyaallah, ai mere cai nu bener ji. Make jampe atuh. Kiai wakos kitu. Nah, ieu kuari ka kiai, kiai berbagai kiai geus didatangkeun. Dijampe ku cai, jampe ku mantra-mantra, jampe ku ayat suci Al-Qur'an, dijampe ku doa-doa, tetep bae teu daek cager. Bapana raja jeung ratu bingung. Akhirna aya baheula kiai nu walah wah weuleuh disebut lain kiai dikiaikeun, disebut kiai santri teu boga, majelis taklim teu boga. Tapi manjur mun baheula mah Abu Nawas, belah dieuna aya deui Bahlul, belah dieuna di Tangerang maya Mang Hani, aya deui ka Mang Sagarana Ki Musa, tak anu kos kararitu tah anu sok di kamar cicing di keluar tilok naon tilok sebulan 2 bulan ke sakali keluar didareulekeun ku jelema tah bisi di dieu salaki ibu kitu di jero kamar bete keluar-luar na ieu geus ada bu ye tanya gede hutang meureun sugan teh ibadah horenganan kreditan teh anggeus Masya Allah. Nah ayat tak kiai model gitu jago kiai gitu bahkan sebab dimensi nangan lain sakadar dimensi zohir makin dimensi batin. Lamun kiai ngan sakadar makin dimensi zohir dimensi syariat, kiai lumrah, kiai pasaran. Maksudnya di pasar ge umbala kiai kos gitu mah. Tapi dimensi batin, masya Allah, dijauh kene geus kadeuleu mun awewe teh mah. Lain deui bangun eplok cendol ieu mah ya. Tah sia tah mah. Tah ieu kiai datang. Begitu ku kiai dijampe. Tidak bentar. Tiup. Tidak bentar. Tidak bentar. Neng, coba bentar. Neng pernah teu ka Mesir? Pernah teu ka Yordan? Pernah teu ka Baghdad? Pernah teu ka Mekah? Daek teu diajak ka Mekah? Ka Baitullah? Madinah, pernah ka Madinah? Daek teu mun diajak ka Madinah ziarah ka Kangjeng Rasul? Pernah teu ka Uzbekistan? Bentanya, hah? Uzbek? Beda ya. Ngadenge lemburna bae geus ngorejat. Tah. Si ieu pan baheula boga ka Bogor orang Bandung. Tah lamun keur gering ngadenge Bandung bae hudak. Hudak geuna. Kakara kayak ngadenge Bandung na doang. Aduh langsung bernostalgia inget, Masya Allah, tak iya gitu barang ngadenge Uzbekistan langsung udah. Neng pernah ke Uzbek? Pernah. Daek mun diajak ke Uzbekistan, daek. Bebe ajak ka tuan raja. Ieu mah diobatan ku dokter medis moal cager, diobatan ku dukun mantra-mantra moal cager, diobatan ku kiai moal. Ieu mah kudu diajak ke Uzbekistan. Kok bisa gitu? Tuturkeun be cager geura-geura. Ayo guys cek raja, Turki Uzbekistan teu sabaraha jauh, masih satu daratan. Berangkat ke Uzbek, Neng. Di dia sugan aya nu kenal di kota Uzbek. Aya, cek jana bari senyum teh aya. Lingsem. Di mana, Neng? Di ditu di kota aya. Di kotana di mana? Pas aya di hub di dinya aya toko emas cek jana tah. Kula kenal jeung di dinya. Ya Allah, begitu didatangkan kadinya iya teh muhun langsung hudang padahal mah geus 4 bulan teu dahar teu nginum. Hudang langsung nu boga tokona seorang pemuda nu ganteng teh ya langsung nunjuk. Ieu ge sarua.
iya ho itu ha ho ha lah langsung nyana pelukan Dinda sayangku Masya Allah. Aduh. Nah iya penyakit anu luar biasa ternyata penyakit cinta ngelehkeun sagala-galana. Bapak teh dianggap, emak teh dianggap, batur jeung rekan sekitarna teh dianggap, bahkan dahareun jeung inumun teu hayang sama sekali, tapi teu jadi gering. Italah cinta. Begitu kapanggih jeung nu dipake ka cinta, Masya Allah sehat ka bina-bina. Eueuh tanda-tanda gering sama sekali. Eueuh tanda-tanda. Nah, iyalah manusia cinta ke manusia geus bohokeun sagala rupa. Ieu carita-carita Jalaluddin Rumi. Nu kula kamari mantes ti Maroko teh ka Turki, di Turki langsung ka Konya ziarah ka Imam Jalaluddin Rumi. Salah satu caritaan Imam Jalaluddin Rumi ieu. Lamun eta awewe cinta ka seorang lalaki, poho sagala-galana. Urang anu bakal ngaharep ka Gusti Allah ngomongna cinta, pernah pohoan naon urang? Pernah mau pohokeun naon cinta urang ka Gusti Allah? Hayu coba. Pernah tante mau pohokeun anggal tengah peuting cinta ka Gusti Allah? Hei anggal, hei kasur, sakedeungnya 2 jam dek ditinggalkeun hampurannya ku cinta jasa ka Gusti Allah. Maneh cicing heula di dinya teh. Ke geus 2 jam karak balik deui ka dinya. Mangga bae cek anggal teh kacai nyana. Beres kacai salat, anggal geus dada. Sini. Cek anggal sini. Ih anget ge. Eleh urang ku anggal. Eleh ku anggal. Ye, nu sagede kieu biasa gede kieu ye kolot lah sakieu mah. Teh hartina geus moal panjang deui. Jeung moal lila deui. Pasti kalebur aslina. Nyana tahajud titah kukula. Allahu Akbar. Ai tahajud di kamar pamajikanana. Masya Allah, khusyukna luar biasa. Khusyulah. Begitu asyhadu an la ilaha illallah ngacung pamajikanana nyingkap. Pan anu ngacung 2. Lain normal tolol. Aja nu ngacung 2, pohoan teh assalamualaikum deui. Oh ini dia. Masa tahajud kos kitu? Sakieu nu kolot teh kos mantak lamun tahajud wayana ajim. Adi ulah sok di kamar pamajikan. Misah. Atuh mal anggeus. Eta sok ngacungna asyhadu an la ilaha illallah jadi 2. Lamun awewe cinta ke seorang lelaki kaedanan ngarana poho segala rupa. Urang pernah pohoan naon ku cinta ka Gusti Allah, lamun henteu pernah aya nu ditinggalkeun jeung aya nu dipopohokeun, bohong berarti cintana urang. Bohong berarti cinta urang. Ukur diri urang cinta ka Allah geus datang ka mana dibandingkeun jeung cinta seorang wanita ke seorang lelaki. Anu geus luar biasa meyakeun jeung ngorbankeun sagala rupa. Mulai ti kuari ente jadi kiai geus datang ka mana si cintana ka Allah sehingga tasbih ieu diputerkeunana sabaraha kali sapoe. Tasbih. Sok ger. Ayo. Tasbih di bawah apa itu tasbih? Sugan teh mamaca subhanallah lain kana mah. Kabayar mual kudu. Tuh beres. Lu bener. Ente seorang kiai geus datang ka mana sandangan kiai, isin di kiai-kiai di dunia di akhirat ternyata orang bajingan. Hanya kepentingan-kepentingan partai, hanya kepentingan-kepentingan organisasi, hanya kepentingan-kepentingan duniawi. Kiai mah julukan akhirat. Lain yang dunia. Kunaon dibawa ke dunia tolol dah kiai. Teu bisa kos kitu kade isin di harapan Allah. Isin di harapan Allah mun endek jadi kiai cara Gus Dur.
sok jadikan cara Gus Dur contoh jadi presiden Indonesia ku aing dek disyariatkeun ngan gagal teu kuateun Gus Dur balik pakai celana pendek oh masalah tapi geus berjuang walinya nama nah diri orang di partai geus datang ka mana di organisasi geus datang ka mana lamun urang ningali dina kitab Tanbihul Muqtarin pang musibah pong gede-gedena musibah ketika kiai nu tadina wow jeung para kiai deui kuari wow jeung bupati musibah paling gede ka kiai aing mah nitip ka Haji Iim bae ka adi aya nu lain malah jadeng-dengeun ieu kajen ka neraka ge Im asal sia bae ka surga Im kajen deng-dengeun mah musibah pang gedena kiai nu tadina wow ka kiai wow jeung ahli Allah kuari wauhna bupati diwauhan karena pamerena lain berjuang gubernur wauh diwauhan karena pamerena duniawina presiden diwauhan teh karena hayang pamerena kapolres diwauhan hayang pamerena TNI diwauhan hayang pamerena musibah panggedena bagi kiai kos kitu mun teu percaya paeh ge rati lah silakan kiai mah jeung kiai bae waktu negara acak-acakan sia asup ke negara acak-acakan dia tuh komo lamun henteu masalah tapi geus datang ka mana ka beneran berjuang sia ayo coba kiai mantak kula dibujuk titah ieu titah ente aya nu mere kamari mah duit sakitu dihitung gede leutik namun leutik mau aing mah jadi ditang-tangan kula mah bupati dek mere ka kula berapa bupati mau ngasih saya cinnya nanti aya 200 juta harta aing leuwih tibatan 200 juta jeung bupati jeung aing sugihan aing digos ku kula ieu pokon kitu cenah ge atuh jelema sugih mah teu kudu dibere aing mah jas sugih mah aing mah mobil lain hiji aing mah imah sakitu agrengna bila perlu sia disumbang ku aing sia bupati tak kudu bisa kitu im jadi kiai mah ulah yang disumbang malah nyumbang ayo besi jalan kurang bagus bejakeun ka camat sumbang ulah kudu camat nu nyumbang besi susah camat jang naon duit jadi dibawa ke akhirat henteu mending bangunkeun ka jalan maksudna kunaon eta Pak Bupati ieu masyarakat geus mengemis kami cenah ieu blok deui aing mah asana sedih ngadenge kitu ja aing bae nu lain camat sedih atuh komo sia meureun camat ya Allah ya Rabbi ta camat ka sedih bejakeun atuh ka calon bupati nah itu sumbang ta jalan ta rawatan lain dek dibangun dek dirawatan itu dirawatan mah tuh di batuan doang setting begitu gen sama urusan pembangunan iya urang mah kuari mah ngurusan kacinta urang geus datang ka mana ka Allah ente jadi pejabat kade moal salilana jadi pejabat loba anu keur ngajabat paeh Masya Allah pang rugi-rugina jelema keur ngajabat paeh sebab tanggung jawabna sabaraha janda sabaraha fakir miskin sabaraha yatim ketika ente jadi lurah kerja di lurah paeh bakal ditajakeun nyantuni janda kaya janda miskin alhamdulillah cak lurah tanyakeun ge sabaraha janda nu diberean nu mana sia mere tuh nu di pojok nu imahna eta teh sama janda ngora jahe atau atuh kudu dibejaan atuh kos kitu mah ya sia ge osok mere ya nah gitulah para jamaah ente jadi kiai geus datang ke mana sandangan kiai ke di hareupeun Allah izin di kiai-kiai di dunia ternyata di akhirat lain kiai kuari di dunia ente jadi pejabat geus datang ke mana ngagunakeun jabatan pake ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah sok geura jabatan makeun bae teh urusan dunia urusan diri orang nu bakal tanggung jawab timbang amal ngajembat di jembatan Shiratal Mustaqim teu saha kiai ustad santri pejabat nu kaya nu miskin wabeh tah mah bakal jasa mantak ngaji geurage kade ente jadi naon abdi mah cenah di partai geus datang ka mana mawa partai pernah ikhlas henteu kiai di partai lillahi taala Allahu akbar ayo lamun teu ikhlas atuh naon digawean ikhlas ya kula mah demi bangsa jeung negara beneran mun ditanya ku Allah teh mal izin ih ulah kitu jeung aing mah da kitu bae ayo sia
Maksudnya naon? Ragap diri geus datang ka mana dumadeheus ka Gusti Allah. Urang seorang pedagang kade dagang aya aturan-aturanan. Urang seorang petani kade tani aya aturan-aturanan. Nah, lamun tadi cek Jalaluddin Rumi, seorang wanita cinta ke seorang lelaki poho segala-gala teu bisa diobatan kecuali kapanggih. Itulah seseorang anu mencintai Allah kecuali kapanggih jeung Allah. Di mana sih sebenarnya Allah? Hayang kapanggih ya urang jeung Allah. Di mana nu sebenarnya Allah? Duh di Mekah Allah mah. Aya ge di ditu. Di mana sih kapanggih jeung Allah? Apan urang ka Mekah teh ya, ka Mekah eta teh menuju Baitullah. Baitullah eta bait didapatkeun ka Allah, imah Allah. Artina aya Allah lah di dinya. Allahna di mana? Atuh tanyakeun ka Ki Haji nu geus pernah ka Mekah. Tanyakeun tah sieu tah. Kiai ye. Cak manusia. Wallahu alam cak Allah. Sieu kiai sarua. Malah tambah kuyai mah. Kuya dicai mah. Kiai Haji pejabat nu geus ka Mekah eta kapan urang teh dijulukina ge duyufullah, tamu Allah. Ya adikula ye kabeh tahun ieu insyaallah bakal berangkat ka Mekah mantak ayeuna walimatus safar teh eta deuk silaturahmi ka Allah. Wah keren amat. Deuk jadi tamu Allah ka Mekah. Berangkat nu mantak khutbahna ge di Mekah teh wa ya duyufallah, wahai tamu-tamu Allah, lain tamu raja, lain tamu gubernur, lain tamu Arab, tapi tamu Allah. Urang ke Mekah berarti jadi tamu Allah. Di mana Allah? Sok gerak ke Baitullah. Kapanggih jeung Allah? Henteu. Kapanggihna jeung sa? Urang Pakistan susuna gede. Masya Allah. Pohara. India gitu kene. Aya di Baitullah. Urang Turki nya garelis di bahenol deh. Tah kula barengan jeung ieu ka Mekah ye. Bareng ka jeung ieu kabeh tah bareng-bareng lah. Kunaon eta keur toab, masyaallah. Nyekel HP, shooting. Allahumma imanan bika wa tasdiqum bi kitabika wa tasdiqum. Kula greget jasa kajana tah. Tuh, nya mah di shooting nya tuh. Oh, geus teu inget ka Allah kan berarti ingetna teh ka gambar ya. Tasdiqum bi kitabika wa wafa'um bi ahdika wa tibaan li sunnati nabi terus. Masya Allah geus beres dia tuh. Nah aya cenah ke di jakena teh urang bisa nempo ieu jam saksi goblok teh coba eta. Tok kolot-kolot eta asa kos kitu toab. Ya Allah mantap kula ngadoa ka Allah, ya Allah ya Rabbi Gusti hampura abi mamawa jelema model kos kieu. Kahareupeun Gusti hampura sugan teh teu kieu. Gusti ieu mah hiji bae lah pangleungitkeun tah HP-na cek ulah teh supaya isuk toab ulah disoting deui. Alhamdulillah diijabah. Pas isukna teh ngalamun banyak di hareupeun hotel kieu. Maji kunaon ngalamun? HP leungit. Sakulah teh diijabah ku Gusti Allah. Geus leungit kabeh. Yordan Mesir pada teh ka Yordan ka Mesir. Wah beh beak di HP eta ludes kabeh. Cenah ngalamun bae. Eueuh kabeh. Mesir, Yordan, Mekah, Madinah, kabeh sakian. Boga sakian boga pagawean naon nya bisa leungit. Pagawean naon? Sia teu sopan. Di Baitullah si soting-sotingan. Karang nya engah. Ieu sakieu geus kolot ge kos kitu tah pagawean. Ieu contoh nu teu hade ieu. Nah. Lamun aya jelema datang ka Semarupil Qurhi. Waalaikumsalam. Di ka mana ente? Ulah yang kapanggih jeung mama maksudna doana kula rek berangkat ka tanah suci sia ka tanah suci deuk naon cicing nya ieu rek laksanakeun ibadah haji maksud ibadah haji deuk naon ya yang kapanggih jeung Allah jadi ditu makom ijabah hak ke balik ti Mekahna wae ditanya kapanggih teh sia jeung Allah ceuk kiamat ti guru. Ayo satu doa nabi kiai supaya kapanggih. Hai doakan. Datang ke Mekahnya Nabi. Aing kemun balik di Mekah.
Ditanya ku guru kapanggih henteu jeung Allah kumaha aing ngajawabna. Ieu kapanggih jeung Allah kumaha. Masya Allah. Beres ya muga haji datang deui ka imah ka Baghdad. Tanyakan ku Syekh Maruf. Geus kumaha entos. Kumaha sehat? Alhamdulillah. Dahar geuna. Ngeunah jasa cekeun. Aju aya teu ieu babalajahan. Sajadah meuli cek nya teh susur meuli alhamdulillah. Balik deui sia ka Mekah. Balik deui sia ka Mekah. Teu sah sia ibadah haji kos kitu. Pan bisa teu sah? Bangsa balik ti Mekah sih. Dongengna dongeng hees. Dongengna dongeng meuli teh kokoneng. Masa ti Mekah meuli tiung dongeng teh. Ai ka Mekah mah kapan kapanggih jeung Allah. Ai sia dongeng teh Masya Allah dongeng nyamin di ditu. Dongeng engkeuy-engkeuyan lempang ka pasar toap Masya Allah lain heuheuh sia tah goblok. Jadi lamun hayang nyaho jelema mantas di Mekah hebat henteu ieu hasil ibadah hajina tanyakeun geura tah tanggap ku urang kumaha ente di Mekah. Oh alhamdulillah Masya Allah kula mah eta di Mekah ngeunah hees geus berarti hees bae jelema di Mekah. Alhamdulillah cenah kula mah hotel ge tarariis di Mekah teh buka beneran jasa berarti urusanna jeung awak. Alhamdulillah cenah dahar ngeunah nginum ngeunah pohara jasa teh jaritakeun kapanggih jeung Allah mah. Tuh iya bae nya ge kitu meureun. Anyar balik umroh tanya. Ditanya ku kula kapanggih jeung Allah henteu, jeung onta kapanggih. Gila. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ternyata di Baitullah lain sakadar Baitullah, tetapi ini adalah tempat ibadah ke Allah nu paling deket. Aya Allah lain di Baitullah baik, tetapi paling deket hadirna Allah di dinya. Ulah sambarangan di dinya mah di Baitullah mah makom ijabah. Dideleukeun ku Gusti Allah lain di dinya mah di mah dagangan di dinya nu luar biasa. Mantak tingkah manusia, ucap manusia, pagawean manusia bener-bener keur disaksian ku Gusti Allah. Nah, balik ti Mekahna lamun jelema ngan sakadar caritana carita urusan dahar patali jeung awak, carita sare patali ngan sakadar jeung awak, patalina jeung tiis patali eta mangan sakadar jeung awak. Meuli baju, meuli pakaian patalina jeung jang awak bae. Mana sih nu patali jeung ruh kolbu ka Gusti Allah irah. Nah, nu di pikiran teh eta hese lantaran kacinta urangna henteu sakumaha wanita tadi nu di Turki mencintai seorang lelaki nu di Uzbekistan poho sagala-galana. Mulai gerage urang tempokeun kumaha kuasaan Allah, Maha Agung Allah, Maha segala-gala Allah nu urang aya dina qabduna, nu urang aya dina genggemanana, anu hirup urang pamere Allah injeman ti Gusti Allah, sehat urang injeman ti Gusti Allah, isuk pagi eta urang bakal babalik ka Allah. Amal naon nu bakal dipertanggungjawabkeun di hareupeun Allah, eta nu kudu dipikir. Ente jadi polisi amal naon ketika ditanya ku Gusti Allah, wahai polisi ente jadi TNI ABRI amal naon ketika ditanya ku Gusti Allah. Ai kafir mah geus puguh kafir mah, ente makan muslim, ente makan mukmin, iman ka Allah kudu disiapkeun pertanyaan-pertanyaan tersebut jawabanana. Yehehe ya Allah ya Rabb. Dah ieu nu mantak jelema ti mana-mana daek masantren eta teh yang mempersiapkeun aing kumaha engke geus bae. Ngora kene umur 15 tahun, umur 20 tahun, sakola ge siapeun kene. Dek ka mana sakola? Dek ka UI, UII, ITB dan lain sebagainya. Siapeun, kolotna ge siapeun, tapi di benak hati santri lain eta sakola mah alah sapira sakola. Engke aing namun paeh, waduh tanggung jawab di hareupeun Allah ku tah murnina santri kos kitu. Kadeleuna mah santri teh jelema padahal mah eta penghuni sorga. Mun hayang nyaho ka penghuni sorga tah santri. Kadeleuna isuk-isukeun nama carang mandi. Eta je udang cileuh bae gede mandi dieu. Eta can mandi can naon geus meuli wudu pantolol. Tapi eta penghuni sorga nu sabenerna mah. Lamun hayang nyaho penghuni sorga tah eta santri. Lamun ibu bapak hayang nyaho ka penghuni sorga tah ka dieu isuk-isuk ka kobong ka dieu. Ceng
aceng teh sorga barau amat ceng. Atuh biasa bu, penghuni sorga mah bau. Cenah seungit. Engke di sorga. Ieu mah karak calon doang bu. Oh, lain deui ja ambeuna ieu. Alhamdulillah saminggu kula can mandi bu. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Segera ge asupkeun ka je. Heuh nya. Loba jasa nu gagah nu kukula osok didongeng-dongeng. Di Tangerang di Pasar Kemis aya gagahnya lurah nya gagahnya sugih Lurah Madzen maot ngadadak atuh komos yang teu gagah modar sia mah masyaallah karim lamun paharto sugih aya di nyana gagah aya di nyana hebat aya di nyana maot RT mah koit sok geura siapkeun engke beuh masyaallah tah lamun tadi carita awewe mencintai seorang lelaki bebeakan pohokana segala rupa ukur cinta urang ka Allah geus sabaraha persen urang cinta ka Allah nu dikorbankeun teh tinggal introspeksi masing-masing kuari mah rajana nu gering rajana lintuh gering Masya Allah ya raja sarua jeung tadi didatangan ku dokter sababaraha dokter teh cager datangan ku dukun sababaraha teh cager datangan kiai sababaraha kiai teh cager nah datang kiai nu tadi keneh anu bangsa sebelah-sebelah teh sebelah-sebelah nya nama kancingnya salah ngasupkeun atuh salah salah kancing salah imah atuh kan nyengkleh di dieu teh pan ai kiai naraka mah keren jas dipake kiai neraka eta kos itu ai kiai sorga mah cuek sarap-rapna wae lah kumaha kapanggihna sapira nutupan aurat geus teu hayang ka itu katangen ku makhluk ku manusia ya da lagi Gus Dur lamun urang ningali pakaian kula sok sering memperhatikan Gus Dur sering salah imah kancingna salah Gus Dur eta presiden haju make nanya nama sebelah naon bae aya batik-batik anu panjang-panjang anu pendek-pendek kadang-kadang pakai kaos datang kula ka imahna pakai kaos ini siapa ini kucu oh iya keur pakai kaos kan eta tapi kan nya memacaan kitab bae di imah ge di imahna di dia di Ciganjur kitab Masya Allah Ihya Hikam dibaca aku nya ya Allah wahara jasa ta Gus Dur mah ya Allah ai kiai ieu koran pejabat lain naon lain ya Allah deres koran ge nu bener mah anu susunannya yang kleh teh aya ieu si kiai ku goblok-goblok teh ieu mah di ditu teh mah di Tangerang di Bogor baleuih parah nah para jamaah ieu si raja teh raja geus teh cager datanglah kiai eta begitu datang geus sababaraha kiai terakhirnya na ke kamar raja bentak cek jada teu kuat lain lawanin cek geus kita raja kok emang enak enten itu aya nang aduh parah maksudnya parah aku bejakeun coba bejakeun kira-kira marah moal raja mun bejakeun coba tanya ke raja tuan raja pajak ituan cenah parah cek kiai ieu aju kira-kira mun dibejakeun marah apa moal sok bejakeun naon coba lamun nu neluh saha nu neluhna lamun nu nyihir saha tukang sihirna lamun penyakit medis coba kumaha carana coba moal marah datang deui teh kiai ka dieu tuan raja ternyata umur tuan raja 28 poe deui hah lo bener heeh nurutkeun cikula 28 poin makanya tadi ndek marah moal mun kira-kira marah mah moal kula moal ngabejakeun lantaran tadi titah bae cenah moal marah umur tuan raja 28 poin Masya Allah cak raja aya satu nuhun cak kiai nuhun
langsung jana ka pamajikanana ka asistena sajadah turunkeun sajadah amparkeun tasbih lu gede bawa ka dieu tasbih susur ulah nu letik-letik sagede pereup ayo ka dieu dibawakeun oh masyaallah dipayang kacai langsung sholat Allahu akbar masyaallah poe eta terus bae ditawaran dahar ge Tuhan moal wah naon hartina dahar 27 poe deui aing geus teu kudu dahar teu kudu nginum moal aing ala kadar jang nangtung bae mah heulanan aduh langsung sapoe kakarage 2 poe wo teu eureun salat maca Quran maca sholawat teu eureun zikir geus teu meunang aya nu ngajakan ngobrol ka jana geus baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa Allah baca sholawat geus 2 poe Masya Allah dahar geus teu dibere hayang nginum teu dibere hayang nah ku hari geus 8 poe berarti tinggal sabaraha deui 20 beuki ditingkatkeun ibadah ka Gusti Allah weh pohara beurang peuting geus datang ka tarang ge hideung sikut hideung tuur hideung urut sujud bae ka Gusti Allah geus 15 poe harideung kabeh ieu ge lamun dibuka harideung tapi budug lain urut sujud dia mah aya tapak baheula keur mondok kuku lagi sok ditaliti harideung maju ulah omong oh ieu mah penyakit santri santri baheula santri kuari mah tilok anu budug mana aya santri karasep kuari mah santri awewe ge tilok budug ja kuari mah paling ge koreng be kuari geus 15 18 poe 10 poe deui terus jana ningkatkeun ibadah ya Allah ya Rabb tinggal 2 poe deui jana geus wasiat ka pamajikan Kiai eta tilok mislek di mana nyaritakeun sakaligusnya nama bener bae maka bapak kuari nyerahkeun kerajaan sok saha nu hayang ka anak besi anak hayang mangga bapak geus coplok tina kerajaan hiji nomor kadua bapak kuari geus embung cicing di dieu hayang cicing di gubuk bae deuk ibadah bae ka 2 poe deui bapak geus ditinggalkeun ku nyana kerajaan dibikeun ka anak pamajikan geus diwasiateun ka deui harta nu aya bagi-bagikeun jeung jana geus tinggalkeun kerajaan cicing di gubuk 2 poe deui ulah aya anu ngaganggu abah ibadah ka Gusti Allah beres sapoe deui teh sapoe deui pas 28 poe nya geus kieu nungguan assalamualaikum malaikat Israil asal kertek asana ieu asal kretek asana ieu terus datang ka zuhur can aya datang ka asar can aya maghrib can aya oh berarti mungkin isuk ka 29 ngana geus nungguan nya nang teu eureun la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah terus 29 zuhur can aya illallah la ilaha asar can aya terus 30 can aya keneh liwat 2 poe aing geus liwat 2 poe cek anak ka asisten panggil kiai ka dieu anu cenah cek cenah 28 lewat ieu panggil coba ka dieu apa salah jana di Lauhil Mahfuz apa kumaha coba panggil deui kiai cenah cek kiai sabaraha poe kula umur 28 di hari tadi itu kan dia geus 30 kan selewat oh masalah lain masalah gitu iku balalakona kieu nu jelas mah kiai tuan raja hiji tuan raja awak jadi ramping kan guari henteu gendut teh atuh bener ja teu dahar-dahar cek jalan dahar teu nginum teu besi paeh pan guari kan langsing bener nomor kedua Tuan Raja salila kamari jari raja inget ke Allah ente tapi kuari lain inget deh cek sajadah gitu menang ditoel kudu ngampar baik
tasbih geus puguh nu dileungeun dikongkoyangkeun aya malah hampir jualan tasbih cenah kuana teu lain ibadah teman-teman. Dah eta rahasiana kuari Tuan Raja nu kamari jadi raja pernah teu inget ka Gusti Allah teu pernah, tapi ayeuna pernah kuari inget bae ka Gusti Allah kamari jauh jeung Gusti Allah, tapi kuari kamari iraha Tuan Raja sodakoh, tapi kamari makan nitah dibabagikeun ka pemajikan, bagikeun ka fakir miskin, bagikeun ka tetangga lantaran 28 deui bakal paeh. Nah kan kehadian Tuan Raja nya salat bae, nya zikir bae, nya maca Quran bae, nya maca sholawat bae, haju sodakoh teu eureun-eureun, betapa luar biasana awak haju jadi hampang. Keuntungan Tuan Raja luar biasa bener aya kitu nama, tapi kan Tuan Kiai ngabohong, ulah cerita ngabohong kieu. Tuan Raja datangkeun ka 40 poe sok geura bakal aya rahasia 40 poe sok digubuk cicing di dinya ibadah teruskeun sakumaha eta bakal aya sesuatu anu teu pernah kapanggih ku Tuan Raja. Sok teruskeun coba 40 poe maksudnya 40 poe karek paeh lain paeh ayo coba ente kan bangsana penyakit paeh pasti paeh awas aing raja lamun 40 paeh aing teu paeh awas ya penjara ulah ngomong kos kitu laksanakeun bae ulah ngomong kos kitu laksanakeun kege paeh ibadah bae ngadan teruskeun tadi kan geus 30 jadi tambah 10 paeh Allahu akbar Allah beres baca Quran zikir suatu sekuari geus 35 datanglah ke 39 begitu datang ke 40 Masya Allah aya sesuatu anu indah ya Allah karasa ku mata hate horeng nikmat ibadah ka Gusti Allah painganan kiai-kiai painganan wali-wali geus puguh Kangjeng Nabi geus puguh Kangjeng Nabi urang nabi-nabi jeung rasul-rasul nu bara heula ti peuting hudang teh nikmateun bangunna ibadah horenganan aya ngrenyet ngeunah teh ibadah lamun geus apal wau ka Gusti Allah ngeunah nikmat urang mah nu mantak haju ieu maca Quran ge heuai bae heuai nyaho eta kalam Allah tapi bagi kula lamun aya nu hees keur ngaji kula mah bersyukur ka awak kula keur ngaji mingguan misalna atau malam Salasa aju murid hees kula geus nikmat perasaan udah mana kiai bisa nikmat berarti aing bisa nenangkeun jelema lain sembarangan berarti aing ge Dumatak mesti aya kiai di dia, aju ngaji mingguan, malam Senenan cara kuari, aju murid HS bae ulah dihudangkeun. Eta kiai hebat berarti, geus memberikan ketenangan ka murid. Sehingga murid nu HS nya ada di dinya. Eta kiai lain sembarangan, rantai kabeh habak. Tah. Iyalah Tuan Raja manggihan kanikmatan anu luar biasa. Panggil deui kiai titah ka dieu kiai panggil dipanggil bener yai horenganan ibadah teh kungeunah paeh kan paeh naon ieu nu paehna yai nu paeh teh kahayangna anu kamari mah ajol-ajolan hayang boga Avanza wani ngridit beuh urang Cilejet mah kuan garoblok kuan kabeh ge wani teh nyebrang ka sorga melalui neraka heula ku ngridit eta kahayang eta kan cilaka nu kamari kahayang model eta eueuh cek Tuan Raja nu kamari hayang naik jabatan teh eueuh kamari mah hayang jadi raja teu hayang sama sekali kamari mah hayang ngalobaan tanah teu hayang kamari mah aduh teu meunang neuleus selir-selir geus kieu bae nu mana poe ieu nu mana nu itu nu jangkung nu kamari nu pendek nah iya bangun ieu semampai bagus ieu hitungna kitu kuari mah teu hayang neuleuh awewe kos neuleuh kadal bae maksudna kumaha tuh kadal urang lamun urang keur diuk aya kadal itu biasa bae
sugan orang kerenyet resep ka kadal teu henteu atuh henteu daripada urang lamun geus jadi ahli Allah awewe liwat ka dieu atuh biasa bae jajar ora ieu kecuali geulis lain deui atuh can jadi ngaranna tah potongan si ieu tah mah tah ternyata paeh kahayangna nah di dieu lah orenganan jelema nu endek ngadetengkeun diri ka Gusti Allah kudu ahli Allah moal bisaeun nungtun ka Allah lain ahli Allah sakumaha moal bisaeun nungtun perpolitikan lain ahli politik sakumaha moal bisa nungtun perekonomian lain ahli ekonomi keun politik jeung ekonomi jeung budaya mah tama urusanana urusan dunia ieu jelema nungtun ka Allah kudu nu geus wau ka Allah lalauna cara ngaji amil heula ujug-ujug jurumia geus beres amil naek ka jurumia sanggeus naek ka jurumia amil poho deui bolak-balik di dieu bae amil jurumia kos kitu lalaunan sagera ge masyaallah karim para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nah ternyata urang deka Allah kudu wauh ka Allah nunung tuna kudu wauh ka Allah ai Allah di mana ai Allah mah tuh hese jaritakeunana da Allah mah aya di mana-mana maksudnya kumaha urang kuari mah ngawauhkeun ka Gusti Allah mah kudu ngaji tauhid heula nu wajib di Allah sabaraha nu mustahil di Allah sabaraha nu jaiz di Allah sabaraha engke timbul keyakinan tak lamun geus innahu ya'lamul jahra wa akhfa wa yakhfa Allah mah maha uningan nu samar nu jelas ya Allah ya Rabb sedengkeun Allah ningalikeun teh lain ka awak urang ningali ge ka qalbu urang innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum awak mah teu kudu dicaritakeun ku Gusti Allah jeung urang ge neuleuh ka urang neuleuh urang ka diri urang neuleuh ka batur neuleuh tapi qalbu urang nu boga rasa jeung ngarasakeun adalah urang Allah selalu neuleukeun be lamun urang geus wau ka Allah isin ketika hate urang ngalayap lain ka Allah ketika hate urang lalancongan nu dipake kebenduku Gusti Allah loba jelema anu di luhur sajadahna bagus jasa ih pohara salat na make jubah boy di masjid ge masjid kubah emas pan pohara eta boy lain lalagaan Allahu akbar ngageleger Allahu akbar lagi kunaon ai hatena aya di mall ieu kan lalakon kos kitu eta nah coba supaya sadar-sadarna tungtun diri urang ku urang di ka Allahkeun melalui pengajian sok gerage melalui pengajian nu aya di dieu nu aya belah ditu supaya wau ka Gusti Allah abeh kenal ka Gusti Allah ngeunaheun geura lamun geus kenal ka Gusti Allah kudang ti peuting eueuh ka sieun tak ja ieu mah pot ti peuting so teh pedah panon poena we katutupan ja ieu kene kamarna ieu tempatna ieu tadi cak anu nyambut ya ih sebenarnya baca kula lamun dia teu dicangan mah sieun cak dina di dieu ye sebab beureun loba kunti anak kan kalau kunti anak atuh karasa ku lagi muring kak pulu sebenarnya we loba ye kunti anak di dieu sing ada ieu ye di aya ye kunti anak aya kunti anak lalakina tah ieu ye aya ieu genderuwo malah mah ieu mah nah itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah maka silaturahmikeun geura urang ka dulur urang abeh nyambung silaturahmikeun geura diri urang ka guru urang abeh nyambung silaturahmikeun geura ka para aulia Allah abeh batin urang katungtun belah dituna silaturahmikeun geura tawafkeun diri urang ka Allah di mana di Baitullah jauh amat Baitullah kudu ka Mekah di diri urang geda aya Baitullah tuh lamun Imam Ghazali nyaritakeun lamun ieu Mekah terbuat tina taneuh awak urang ge taneuh Mekah aya Masjidil Haram terbuat tina taneuh diri urang ge taneuh
lamun di Mekah aya Baitullah qalbul dunya, di jero Masjidil Haram aya Baitullah paranti tawaf, di awak urang aya qalbu paranti tawaf. Wa tahhir baitiya lit-taifina wal 'akifin, sok bersihan eta Baitullah, tahhir baitiya, jang nu tawaf, jang nu salat, jang nu itikaf, bersihan geura qalbu urang, tawafkeun ruh urang geura di dieu, teu kudu hese-hese deuk ka Allah mah. Dunia langit bumi katut eusina dibasupkeun ka jero qalbu moal asup, tapi nu nyieun dunia Allah bisa aya di qalbu mukmin. Aya Allahan di qalbu mukmin teh deuk kumaha ge, tinggal urangna bae ngoprek geura ge. Ya Allah ya Rabb, singkapkeun di jero hate urang supaya aya rasa kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ieu urang keur ngaji kuari, urang keur salat, urang keur maca Quran, lawang langit dibukakeun ku Gusti Allah bagi jelema anu geus inkisab kadeuleu breh langit kabuka. Nah, urang lamun geus salat langit dibukakeun ku Gusti Allah. Tah, suftahu babus sama lisa'atain, dibukakeun lawang langit dua waktu. Hiji jang anu salat, nomor kedua jang nu perang sabilillah, tambahna katilu jang nu keur ngaji. Lawang langit dibukakeun. Ieu urang kuari teh dibukakeun langit set, coba gadeuleu ka luhur kabeh. Ya Allah ya heuh, tuh langit, ya poek kitu mah langit. Lawang langit dibukakeun. Arti da dibukakeun teh kumaha? Eueuh hahalang antara urang jeung Allah, malaikat keur nongton kuari. Urang keur ngaji, asal lempeng ngajina bener lillah, muatan, nanaon ka Allah. Malaikat nempokeun, oh kita Ki Haji nu kolot aya bae teh saha sagana eta. Je, di dieu ka Lauhil Mahfuz tereh balik nama budak. Oh. Jahuisna geus lain di hulu, teh jembut geus wisan katanya. Tapi jangan mah kuat tilok gering. Tilok gering nya mah. Ge nu tilok gering mah Firaun kan. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, urang keur dihadiran ku malaikat, komo Gusti Allah maha segala-galana, dibukakeun pintu langit bagi jelema nu deuk salat. Lamun urang boga rasa aing keur dibukakeun lawang langit, ditongton ku malaikat, Allah na hadir di diri urang. Ya Allah ya Rabb, urang mantep salat lagi. Allahu akbar. Moal aya risi, moal esi. Kitu kedan undek perang, nu mantak para sahabat para tabiin siap perang lilai kalimatillah lantaran naon? Kadeuleu sorgana ku mata hate. Ya Allah ya Rabb, kitu kedan nu keur ngararaji, ieu urang kuari keur ngaji, dibukakeun lawang langit, ditongton ku malaikat, dideleukeun belah ditu. Oh, cek malaikat ya Allah we ngararaji, oh ya tentara Allah, ya cek malaikat. Ambo ya tentara Allah bari nyusuan kieu jadi oh masalah. Oh masalah di deuleu ka belah ditu aya nu keur ngalamu be tentara Allah. Keur kieu be bari nundutan. Cek malaikat ambo ya tentara Allah eleh perang meureunnya. Kami hadiran ya karim. Nah, kuari kembali ka diri urang. Ternyata horeganan Allah mah babarieun segede Raja Harun Ar-Rasyid, segede raja anu tadi dicaritakeun, segede Gus Dur, segede Raden Patah, segede Raden Syekh Syarif Hidayatullah, segede Syekh Maulana Hasanuddin jadi raja, segede Syekh Maulana Yusuf jadi raja, anu unikna jadi wali. Masya Allah deket jasa ka Gusti Allah, raja aya di nyana, wali aya di nyana, indah amat hirup kos kitu. Hah, susah aya di sieu, bajigan aya di sieu, rugi amat. Tunjuk-tunjuk ke mana sih? Rugi jasa orang. Mantak tadi gua liwatkan gadinya teh. Set. Cek kula jalan ke mana cenah ieu ge? Cilaku. Kok dek jalan ka Cilaku aya babaturan gua di dinya tah. Saha aya Kiai Haji Nawawi Putra Kidul Pani, urang caricing di dinya salat. Bener tadi di darinya salat. Eta batur kula guru malah mah.
guru pernah dibere pelet ku lagunya na kula manjurnya na numerena henteu kok digaya jalan tah eta batur kula eta dicaringin. Nah lewat kadinya aya kelenteng kan di ditu cek kula teh itu mah kelenteng cek ieu teh nyahoannya na tah ka bab kelenteng mah nyahonya nya itu mah aya kelenteng nih kula geus nyaho jasa siapa yang kuno gitu cerdas amat sih aju ieu mana cina-cina na tah eta kan ngawarung-warung ya Allah ya Rabb cek kula cek kafir aya di nyana susah aya di nyana di akhirat dibeulem abadal abidin mun kurang direnungkeun rugi amat namun kuarina nyana kaya kapal boga kereta boga segala rupa aya aju di akhiratna nyana ka neraka kajen geus senang jasa di dunia na hayang awe Singapura aya heg hayo hayang mana hayang nu Prancis aya Paris aya hayang nu luar negeri aya maksudna luar negeri teh hayang anu kitu Afghanistan aya kuari mah ambal aya di Indonesia teh di Indonesia ya kuari murikak bulu urang lamun urang mengamati tentang wanita nu sok dibeli teh naon ngaranna awe anu sok dibeli naon ngaranna naon tuh nyahoan jasa ya kari aduh budak osok beren Masya Allah kunyahoan deh itu ya di Indonesia ya kan kumaha ya ente hayang orang Cina embal ya di Jakarta ulah di hotel HI di hotel HI tingkat sabaraha kahiji kadua katilu masih aman kaopat masih aman kalima kagenep kaditu geus aman jehe mangku mah gitu geus puguh hotel-hotel anu Amerika nu kamari jadi huru-hara dan lain-lain sebagainya teu dicaritakeun lah eta hotel anu sakitu bae geus mohara jasa geus puguh hotel Marriott mah aya hotel Marriott sia mah Maerot goblok dasar osok meureun ieu mah nya potongan Maerot ya ya Allah ya Rabb nah iya hayang orang Jepang aya Cina aya geus puguh Singapura geus puguh orang pribumi Karawang Subang Bandung ambal aya di Indonesia ya orang Cilejet ge aya eta bangunna hayu coba ko ieu orang India ambal orang Arab ambal aya hayang urang mana geus puguh India geus puguh Uzbekistan ge buah loba Maroko loba jasa hayang urang mana perwakilan di urang teh awe belian ambal aya loba jasa nah kuari urang sugih nya Cina nya kafir sugih belian di akhirat dibeuleum ge wajar ai tadi nu kaliwatan susah aya di nyana ngarokok ge make daun kaung teu rapi-rapi di akhirat dibeuleum saneng-neng rugi amat pan ari urang dieu mah sanajan ka neraka ge engke dicabut deui misalnya orang dia ya tilok sholat misalnya tilok puasa itu ku Allah misalnya di neraka kan wajar lah nya siapa bangun embung teh gitu sholat tilok kan neraka embung ku masih nah misalnya aja kan neraka tapi tetap baik kan geus beak mata dosa-dosana ka surga aja urang mah aya syahadatan sebab aya Allahan dia orang aya Muhammadan di dia malah wauh jeung kiai-kiai ye itu pada lain lalagaan kos kula mah indah jasa tah lamun kos kitu jelema asup ka sorga aya nu kaduhung jasa di sorgana ceurik bae di daratangan kan kiai ikan sorga mohon kok sediheun amat di sorga masyaallah lain sedih-sedih deui kunaon aya waktu-waktu nu dipake poho ka Gusti Allah teh dipake zikir duh mun hayu terus bae pake zikir ngeunaheun jasa caknya tanu pohona waktu teu pake zikir asana nalangsa teh Masya Allah pohara jasa eta pohara teh kos kitu tah jadi berarti kan lain lalagaan tah zikir ka Allah inget ka Allah teh tambah nilai engke di sorgana sehingga anu poho nyana jadi sedih eta hiji tah jadi kaingetan ka kula nomor kedua aya jelema deuk dikanarakakeun lantaran teu boga amal timbang amal salat ngaplek Tuhan puasa batul mah Ramadan nya mah tilok komo Rajab mah tilok jasanya mah geus salat batur mah salat lebaran mah osok mah tilok lebaran ge tilok puasa zakat haji komo sedekah mah geus tilok mabok aya di nyana segala aya di nyana
cek malaikat kana rakakeun keheula cek Kanjeng Nabi ulah waka bae engke heulana sugan aya amalna ceng maneh salat matilok muhun puasa tilok zakat tilok ngaji pernah henteu sugan muludan cara polisi hadir doang kan nyana mata polisi henteu cek polisi mah surga lah aja hadir nya ge ngaji tuh cuman teu pernah kula mah mun jaipongan eta kula insyaallah koprok kula bandar insyaallah remi ya alhamdulillah itulah anak buah kula termasuk polisi pengamananna eta alhamdulillah so tolol sih alhamdulillah siapa gua amalan sekali muhun sekira teh Aisyah ngaji teu pernah sugan wau ka kiai eueuh henteu ka kiai ge eueuh sugan kiai saha nu sok ceramah tah kiai Jablay sugan lah henteu kula teu wau Kiai Supendi komo eta mah teu jasa jeung embung wau cek ya Allah wau jasa barang dideuleu amalna dina bukuna pernah nyana embena lumpat diudag ku nyana liwat ka imah hareupeun kiai eta doang tah ngudag embe ka hareupeun imah kiai aju nyana nanya ai masa imah kiai pernah eta doang oh cak Kanjeng Nabi aman geus sorga cak ya Allah ya Rabbi nu mantak geus urang Cilejet mah teu kudu salat liwat bae ka imah kiai geus aman geus sakitu ge geus eta keur carita fadilah wau jeung kiai ku pohara-pohara teh masyaallah datang ka liwat doang nanya ieu basa imah kiai sakitu ge geus boga nilai anu luar biasa atuh komo ngaji di hareupeun kiai mantak urang dieu geus ngaji di dieu saha kiaina saha nu magahanana geus ulah nyaritakeun ngarti ulah nyaritakeun paham geus bae datang ka dinya siap kopi teh beres geus aing asal hadir bae mah geus sok ada mah geus ngaji nundutan los gas ngopi deui lamun tunduh bae saember kopina goblok jawab tunduh bae saember si aing mah geus beres geus aing mah geus nah tunduh bae asup nya ka ember kieu lah ya keuntungan ada ngaji seperti eta batak di Indonesia mah alhamdulillah jasa kula mah eueuh-eureunna terus bae dakwah teh geus puguh muludan geus puguh rajaban geus puguh penutupan pengajian terus ngaji ngan ke disurtil ngaji nu bener jeung nu bener ai kitu mah bangsa muatan politik muatan negara lain ngaji teh mah kos kitu mah ieu mah nu lempeng ngajina nu bener-bener ngaji teangan anu bangsa ngaji-ngajina jang kepentingan lain ngaji teh mah kos kitu maksiat teh mah aya nu rupa salat padahal maksiat ngeri urang nu rupa zikir padahal maksiat ngeri urang rupa ngaji Quran padahal maksiat ngeri urang rupa ngaji di majelis taklim padahal maksiat ngeri urang teangan supaya nu bener-bener ngaji menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, malam ieu alhamdulillah ngaji dengan judul silaturahim. Kula kabehan di Cilongo ka dieu kabeh saadi-adi lantaran ngalayat kapun adi hajim khususna umumna ka besan di dieu umumna pisan ka ahli-ahli di dieu. Mudah-mudahan kumpulna urang di dieu dicatet ku malaikat, dijadikan sebagai umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tur menang ridho Allah Subhanahu wa taala. Sakali deui doakeun pun adi di dieu, doakeun besan di dieu, doakeun para kiai di dieu, tur urang ngadoa jang kabehan mudah-mudahan urang aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala, urang maot husnul khotimah ke di akhirat urang bareng menuju surga di bawah bendera Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pangaosan dina wengi ieu dicekapkeun sakitu randapan tina materi nu tadi dibahas
tentang cinta geus datang ka mana urang cinta ke Allah dibandingkeun jeung awet tadi. Nomor kedua, hebat amat seorang raja. Kok raja bisa tepikeun kawauh ka Allah? Ai urang geus datang ka mana ngawauhan ka Gusti Allah. Mun hese bae teangan saha nu geus wauh ka Allah, deketan menta cara-cara minimal urang wauh jeung ahli Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrijan ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ويقينا وزدنا علما ويقينا وزدنا علما ويقينا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من كل حال أهل النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah 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 la ilaha Jibril Mikail Israfil Munkar wa nakir rakib atid Jibril Mikail Israfil Izrail Munkar wa nakir rakib Allahu Allah 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 la ilaha kahiji Nabi Adam kadua Nabi Idris katilu Nabi Nuh kaopat Nabi Hud kalima Nabi Saleh kagenep Nabi Ibrahim ketujuh Nabi Lut kadalapan Nabi Ismail sembilan Nabi Ishaq 10 Nabi Yakub 11 Nabi Yusuf 12 Nabi Ayub 13 Nabi Syuaib 14 Nabi Harun 15 Nabi Musa 16 Nabi Ilyasa 17 Nabi Zulkifli 18 Nabi Daud 19 Sulaiman 20 Nabi Ilyas 2 hiji Nabi Yunus 22 Nabi Zakaria 20 Nabi Yahya 24 Nabi Isa 25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moal ayat dari Nabi dugi kapoe moal ayat dari Nabi dugi kapoe
Allah 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 la ilaha Jibril Mikail Israfil Munkar wa Nakir Rakib Atid Jibril Mikail Israfil Izrail Munkar wa Nakir Rakib Allahu Allahu Allah Allahu Allah la ilaha kahiji Nabi Adam kadua